mata rek kumaha jadi bidadarina sabab pabrik ge rudet. Gadag mungul, pagawean ngajentul. Aya kaluar ti imah mawa jeujeur si goblok. Lain nyarek hempek. Ngan ulah madorot ya. Sok atuh bahanna heula pamajikan meunang hiburan mah meunang unu nyarek. Si maledog kan gitu tuh. Bahaya Bapak. Lamun di bumi ibu bapak aya berhala malaikat rahmat moal lungsur ka bumi. Cenah Ustad mana berhalana? Eta nu ngajedog wae. Da berhala anu disebut patung dina batu mah disuguhan bakakak hayam ge moal dihakan. Coba salaki aja, udut beki, ngopi beki, dahar beki, dihargaan hayang ku pamajikan, dihormat hayang ku pamajikan, didama-dama hayang ku pamajikan, bari pagawean ngajentul wa. Ta eta teh berhala. Jadi nu dina Al-Qur'an berhala teh lain berhala zaman Nabi Ibrahim. Ayeuna masih aya. Salaki ibu numung gawe, numung berjibaku, numung berjuang, pagaweana cicing wae di imah tah ibu teh keur nyembah berhala.